Dem. Sehat. Alhamdulillah. Lain ya pangdala cau laku tulang kalau lot dituar. Oh, tereh panen nya lah. Wih, geneng anu melian cawi lah. Kerpai lah ya, ini tereh lebaran ya, tuh bukan duit. Oh, cocok kayak orang damenya. Bubuk ya yo, nop. Kumaha coba. Iya ponakan orangnya, Oh. gede beteng 7 bulan. Terus, Atuh ngaran lagi 7 bulannya butuh cau, pasti dengin butuh mais gitu lah. Pasti. Wah itu tuh itu geus laku tuh lah 2 turun tuh. Tuh hade orang mah, tuh nek kabeh ge hade teh jeung tereh paranen Oh, ya. kira-kira eta saminggu deui be nya. Saminggu deui. Jadi alanya. Paten eta. Pas eta atuh kuari geus mah hade. Oh, Tapi bagus mah sedang saminggu eta. ade. Orang mah langsung nek dibayaran bae ta. Oke. Saminggu deui kukula dituar. Atuh hade sih kamayangan tahun gitu. Dasar yang butuh duit lah. Oh, ade. Ada cabe moal, bising nek nyambel segala naon di. Cabe mah loba di ditu ka pasar ieu. Lain. Itu aing ya ka pasar. Bising dangder barang tah. Atuh tambah dangder. Atuh dinu 7 bulan mah mun mah rangining gitu. Lain tawarkeun bae, soalnya yeuh panen dong mas barareng kabeh lah. Eta bae heula tah cau teh nya. Kawadeng Oh. langsung we bayarannya. Kiwari apa kana pamajikan? Ada urang bae gateng sekarang pamajikan makena. Ya. Barat ah. Oh, pas ya geus ya 300 ya. Oh, gede amat. Oh, tah jeung ieu tagala tah. Atuh ieu mah coba. Aya. Ayo siap. Don ya. Yuk. Nek mana Dem? Andalan cau. Oh, ada je ada taruh cau dan eta lah. Rasa. Oh, jeung itu tuh. Itu. Oh, Piheutan. oh. Bagus eta cauna ge. Alhamdulillah ya. Patetna ke Lampung eta mah. Oh, bener. Tanopan teu bohong. Geus karalatog deuleu. Jang ka saminggu deui mah kolot. Boh. Oke, ku aing dituar ka dieu deui ya. Balik ka aing burung ya. Lanjut dia januju bulan puasa unu barang dahar tapi barang atuh. Atuh penting. Tarantang na pentingnya ye no undangan. Atuh henteu penting ieu nu undanganna. Atuh kan dia di jero ebok ya wari mah. Oh, bener. Ih, ngaranna ge atuh gati. Awat Gede beteung gati. Oh, itu bisa diatur gitu mah nya. Tuh, heeh. Oh, nya ini baliknya. Siap. Nuhun ya. Anu. Dealnya. Ulah eta dijual di kana batu. Oh, alwe dong na sahabat. Gebu wae. Boh, enek kedang ya. Duit jangan semoga sampai tenangkan buka. Ngedeng lah ya. Wah, lumayan 300. A few moments later. Woi, Pan. Sama. Mana? Dulu na poing HS bae dia. Sampai nangkuan buka, alas su. Mesti mana ya kasuntama? Tuh, tuh. Mesti naon. Dina orok kuno nu nyangan galang. Lain orang ekstrang lebaran ya kasuntama. Naon? Bukan duit lah, tapi kebon mah ngesuaian para ranen tah lah. Coba segera pulangan tuh segala cau, cabe, dangder, kastela tuh lah, jengkol, sake. Yo, loba buka cabe segala. Gara bisa milih boy orang ulah eta teh ulah kosong tin ya nek Ayo menuju lebaran. cau ya, nu butuh mah ya. Cau. Oh, bacau betul. Cau cau hejo, cau ketan, cau pangalek tuh lah. Jadi tuh buah ditinggal dalam laku amat tuh lah. Buat tunggu na eta daerah numpas itu mah, belah pojok mah. Peduh, kumaha ieu jok yang si tawarkeun tadi kumudi geus adil barang geus dibayaran. Coba bae kitu ku aingnya, tah masa bodoh sanu pangheulana ngalah be. Eta nu meun. Nah hanya ngahanang. Aing ngahanang ya urang. Aing cau doang, dunia lain sake barang. Ih, butuh nage cau. Lain jeung nanti cau. Kirim doa. Oh, geus burung tama bes hayang cau. Tuh, depongan bae tuh nu hayang nu parigel nu belah mana geura. Turba di tuh. Oh, geus geura tongan. Yang penting urang mah 300 eta sakitu lah. 200. Oh, Yang nongan ya. atuh minat mah. Namun neta kolot ini dituar ya. Atuh hade hirage. Pojok ditu tuh. Jitu lah deket ruyuk, areuy deket dangder. Deket kabel. Boh, aja telaku tah. Oh, nges laku. Tuar ku aing. Mesti daloan. Nges. Oh, nges tah mah. 200 neta lo sakitu. Tapi yang kuari kurang mah duitna. Bawa. Mana tuh? Sama 300 jangan 1, 2, 3, 4, 5. Paten tau macam ge.
mulai debo ka daerah di masa anu ke cowok eta. Kayak itu badi mah bae duit nanya. Di mah wae. Oh. Oh, sade burung. Karena majikan hade kayak bikinnya. Oh. Untung 2 kali lipat ya ini mah apa iya nyaan be ngajual sabuah 2 buah gitu karena 2 jelema atuh untung aing 300.000 tapi ya aing doraka moalnya jabulan puasa ya aing nipu lah tapi yang kerpaleng gitu ribut duit lah sabodo ieu pangeran ge sugan maha mengampuni bae lah terus kumaha bae sugan atuh haliwu-haliwu tak budak 2 di ditu di kebon jadi tawaran nu lain gitu daek yang cau bae. Many hours later. Ai peduh. Ieu beuheung nopan kumaha tadi lah. Cau geus dumu ko yang dibayaran atuh jadi kakarak doang lah dituar. Peduh. Ngalunjak amat nopan. Maha ya lah. Cua nu lain eueuh deh dituar. Setar doang kan nopan. Baik, cau. Ya. Ya amat tidak ada pentil. Baiklah. Woi. Masa Allah, atuh dia cawaing tak. Nah, ini ngomong so aing. Kita sahain nuan ieu. Naon? Babisaanan. Atuh kita aing nang meuli aing mah. Nang meuli cicing sih ulah dicekelan teun aneh aing. Buasa tuh ya. Dan ang aing meuli ieu mayaran nopan jeung 7 bulan ikunan ku dia lah. Dolo naik dituar irama beda. Berarti nu itu ge ku dia nya. Malah Terus dia lah tamu ka ditu ku yang dibawa. Ari kumaha tadi naik kumaha tadi nang mayaran nopan. Nang meuli nang nopan, ari mayaran nang meuli tina nopan. Ieu kan bukan nopan lain. Hei, ieu ge kukulang dibayaran tiker itu. Ulah kereng-kereng itu tuh. Ulah kereng-kereng nanya eta da nyalahkeun kana nopan. Aing mah teu nyaho naon ieu panggih hage jeung dia. Nu iya, nu itu. Geus dibayaran ku aing. Ieu nek dituar nek pake 7 bulan. Ari dia pangheulana ku aing geus dibayaran kana nopan ieu. Atuh ari dia kereng amat tuh aneh aing. Si tilas kuring beung dia doang kitu tah. Gaweana atuh dia make kerang. Atau yang nang meuli sarua bae tina nopan kamari. Bicarekeun dan atuh nopan nu dicarekaran mah tuh. Manang meuli, dibawa ke mana-mana ge. Muntah mah ieu pelak dia gitu ge. Heeh. Ai terus kumaha ieu hai? Hokerok lajuna ya aing kereng ge. Hok. Menang meuli aing menang meuli dumuk dicau kumaha lah urusana lah. Dia bara meulina? 300. Tuh jeung sarua sakitu. Ngan heula kula doang na iya. Naonna? Meuli cau. Meuli cauna? Heeh. Atuh karajen dia pangheulana meulina ge kan nuarna aing nu pangheulana. Terus kumaha ya? Hah? Terus kumaha? Tuh ieu bae dibagi jeung dia ye nu ya nu can dituar. Teu harayang aing duit 300 menang hiji doang. Teu harayang kumaha teu harayang? Mending sampeurkeun anu nopan hayu kana nu bogana. Oh hayu. Ina beres. Iya, malah lunjak amat jalma ki wari. Oi, naon dong tega hutang, dong tega dosa. Enak tidak datang marah coba dia kalau dia pikir nah nu salah. Cau tah urusan cau tah aing teu ngarti aing. Coba dia kalau dia. Wih, aing mah sabari nanjir cacahana. Atuh ngomong tadi menyarekanan kana aing. Mah datang ka dia kana nu bogana cicing parang. Atuh singke lah kereng kok. Geus dia kalau dia cacahan urang ngalauna. Gati kereng mau beres-beres kana. Tuh kumaha kereng na aing nek make 7 bulan dia mah dijual deui cauna. Ge ka dia ge ieu ya. Nah hanya gati mamudin ya. Atuh dari tengah ya. Dong kasunta masih keto lalauna jablan puasa lah. Ieu kieu ya. Ieu mudim. Mohon. Ngomong lah cau menang manehna meuli tina sorangan. Kan eta ge menang urang meuli tina sorangan. Heula urang teh ulah mudim ya meuli. Sebenarnya iya nya urang. Heula mudim sebenarnya ya. Cau. Urang tadi ke orang tadi nawaran kena kasentama loba ya tawaran kabeh hayang cau. Dasar orang butuh ya lah. Ke minggu kamari teh ya. Makanya eta kurang
jangan sudah main cawi lah. Orang jangan si tawaran karena mudim. Orang butuh deh, butuh duit. Masa Si bola ngomong kemana? Dia ada mira butuh cau nak. aing lanjung. Atuh pageto. Oke tok. Maksudnya ini tua nek dipeyem. Nek mais 7 bulan. Anjing 7 bulan. Aing menjeng kirim doa deh. Ay, sabodo aing butuh ke cau nek kirim doa tanek naon ta. 3 poe deh. Heeh. Yoi, sekian ya, tak jauh kenges di mah orang. Ya, Sedetan eta. Pinuletan. anu geus dituar, geus aya di mah teh mangkor kan. Terus Kieu ya serangan ngagantian ieu cau anu dituar eta ngan 2 urang. Tuar eta nyiar deui serangan kanu lain, meuli jeung ngagantian nu eta. Urang mau lepun yang geus nuar. Ari kasun Meuli tama hira tadi pakean ta cao. atuh guys isuk tama pageto dia geus nyiar boga waktu 3 poe dia nyiar kana batur ngagantian kana iya ya Oh, geus burung lah. lamun teu digantian digalung da dong ku ieu mah ya kampilingan dia ku aing. Malah lunjak dia mah. Dia mah menghalalkan segala cara. Oh, Nama puasa. tenang bae. Kayak burung cau dia mah game kayak yang digantian. Oh, aing mah teu butuh duit. Lo Butuh ke cau. lo pakai kebun yang lebah ditutup kayak yang dialakeun cau mah. Ngan mau sarojeng cau nu ieu paling ge agak beda saeutik. Sabodo aing mah caunana los yang penting rupa cau. Soalna aing kateter 3 poe deui nek dipeuyeum. Oh, yes, aing lanjut aing hilang skill. Atuh dia malah lanjung di jen-jen ieu, penyakit di jen-jen, pugu teh di jen-jen ge, penyakit mah datang sorangan teu palele dia mah. Terus kumaha ieu urusan jeung ieu ya? Nek dipulangkeun duit apa kumaha? Lah mikiran urusan kata mah urusan aing eta mah cau nu situar ku kata mah teu enak ku kata mah kabeh. Dia mah kayak yang digantian jeung nu anyar kabeh. Oh ngaranna ge gate ngaranna ge bingung tadi poho di telah mencau si tawarkeun kana dia. Karena kasunta mah kieu bae dia pan lamun nek dibayar duit atuh gantian lamun nek dibayar cau atuh siarkeun eta Eta disiarkeun. pokona menuli dia atuh geus ku aing cau mah Poho ngaranna ge jelema poek teh tak keur minggu kamari lamun nawarkeun kana mudim baringung teh lah burung kasunta mangsmikeun duit kana orang minggu kamari orang karak ingat securang geus kumaha bae eta mah gila poila bentrok lah makana kita mah sorangan cau make korang digantian tenang bae geus ulah khawatir ge tilu poe deui ieu gisuk ge ai cau mah oh tenang geus kayak bae digantian aku ieu tah mah nek ku aing dituar ieu tetep soalnya sekaguli mah gisuk dipake na karunya Oh burung tamari kitu nya geus jelasnya. Oh, nek lempang aing. orang segera kan itu geus ulah haleun di loba nu ngoes aran iseng kana ibu-ibu teh loba nu raleukeun di teh sapira cau Atuh aing dia ge mun bener moal haliwu aing cicing bae. Oh, sip. ngaranna ge laju kerang bae mah ieu ya atuh jemo ke itu keneh teu nyaho dong eta bae trok poho maneh geus loba bae tong beki poho orang sangat hampura bae borong kayak lebaran orang minta maaf minal aijin wal faizin